Reng selebaran terbitlah anu hararaja baraya ieu teh geus tanggal 3 Sawal poe ayeuna emah erek init deui ka uleman padahal mada poe kamari oge pulang init ka uleman teh dituluykeun poe isukan teh erek hajat deui menyala pokona nama anu hararaja teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabe. Yap abaraya poe ayeuna urang ajakan deui ku emak ningali anu erek dikawinkeun. Duh matak pikabitaeun nya hayo we ieu teh geus sababaraha poe aya wae anu erek dikawinkeun. Alhamdulillah ieu emak geus nepi ka tempat nanya da ieu teh henteu jauh ti imah emak teh. Ieu nya anu dikawinkeunana teh dulur emak keneh. Yap urang saksikeun heula pas di akadana. Kaula nikahkeun anak teges kaula namina Epa Mas Upah ka Anjeun kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Terima binikah ke putri tegas bapak Epa Mas Upah mas kawina perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin geus sah teh Epa nya sok wilujeng mugi asing jadi keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Amin. Wilujeng pangantenan deui deh. Reng di akadan eta seperti biasa we nuluykeunana teh kana percatat-catatan geuninganan tanda tangan buku nikah nu kararitu we pokona nama. Aduh ieu teh ibu-ibu nya henteu salalabar narungguan hayang miluan sawer cenah oge. Tapi da encan beres atuh da geuninganan. Hayang miluan sawer atawa tos lalapar kitunya eta teh. Aya geus beres sagalana geuning ieu teh dituluykeun kana sesi foto-foto. Ku emak wang abadikeun we ieu teh danu dipotonana teh. Jeung Bapak Amilna jeung ti pihak kantor catatan sipil jeung para saksi-saksina. Keun nya ajang kenang-kenangan we atuh ieu mah. Tah ayeuna mah hayu urang ka jalan ieu teh persiapan erek saweran. Da ieu teh ngahaja sawerna di jalan. Pan ngameh lalega mulungan sawerna. Ari di jero gangnana mah kabayang atuh dukdeknya rek mulungan sawer kumaha. Geuning ieu pangantenana oge siap erek nyaksian anu salalawe. Aduh dedeh teuing nya ieu panganten teh kalakah teh di payungan deui jebak kepanasan. Duh tingali baraya menikot ieu bresepnya anu nongtonana teh salah anu erek miluan sawernana teh. Tingali emak-emaknya hayang mulungan teh ngutus tuh bapakna. Biasana emak nu mulungan ayeuna mah dititah we bapakna. Lamun teu miluan teh pan asa kumaha mah kitu. Pokona mah meunang teu meunang kudu miluan da resep atuh geuninganan ari miluan sawer teh. Soknya bapakna ku emak didoakeun mudah-mudahan sing meunang atuh hasil sawerna engke ku emak dipentah. Hehehe. Ieu teh meni bener-bener geus teu salabar hayang dialawurnya tingali tuh. Kela-kela baraya tingali mama salpok itu tuh kanu mulungan sawer kot nepikeun ka mamawa nyiru ampun ting menang sabaraha nya kira-kira lamun nepikeun ka mamawa nyiru kitu. Eueuh tingali tuh bapanana mah geus meunang cenah ieu hadiah teuing naon eusina. Aku sabab geus rengse ieu teh bieu acara sawer-sawerna yap ayeuna mah urang jajabkeun deui pangantenna ka jero imah karunya kapanasan atuh da. Masalo panganten teh menikot geulisnya. Kira-kira ari anu ngagandengna katingali geulis kitu henteu nya. Kat aya ku pararede we pokona nama. Tapi da sabenerna nama ieu teh dibawa ka dieu teh mah teu kuat hayang wagiru dipoto jeung panganten. Reng sapopotoan mah ieu urang tuluykeun tah heula sangu ka pangantennya tuh tingali. Eueuh tuh tingali besti mah bagian jaga sangu geuninganan bae ari besti nu nungguan mah nya moal era teuing mawa sagedena nahaon oge. Baraya ku sabab ieu teh deukeut ka imah mitoha. Jadi daharna nama ieu teh di imah mitoha we da ngarah jongjon tuh tingali bareng jeung abah bareng jeung emak mitoha. Ieu oge tingali tuh bareng oge jeung dulur-dulur anu sejena ieu teh.